Assalamualaikum, soleh-soleha. Tepang deui jeung Bunda Sasna di pangajaran basa Sunda. Ayeuna urang bade diajar tata krama jeung kabiasaan. Hayu urang nitenan tata krama heula. Tata krama nyaeta aturan-aturan anu lumangsung boh ditulis atawa henteu ditulis dina pergaulan jalmi balarea. Tata krama yaitu aturan-aturan yang berlaku baik tertulis ataupun tidak dalam pergaulan di masyarakat. Contohna sesapaan. Sinta bade ka mana? Imah keur naon? Sinta mau kemana? Imah sedang apa? Menta idin atau minta izin. Bu, punten abdi bade angkat heula. Ibu permisi, saya mau berangkat dulu. Atau ngawanohkeun yang artinya memperkenalkan diri. Wanohkeun nami abdi Deni. Perkenalkan, nama saya Deni. Nawaran babaturan atau menawarkan kepada teman. Andi, bade ngaraosan camilan urang teu? Andi, mau mencicipi cemilan saya enggak? Atawa ngalayan tamu atau melayani tamu. Sok mangga diraosan heula cai jeung kadaharanana. Ayo silahkan dicicipi air dan makanannya. Tapina aya oge perilaku-perilaku nu teu alus. Contohna seperti ketika duduk mengangkat kaki di hadapan orang lain. Atawa henteu negor ka batur sabot berpapasan. Atau ketika berpapasan dengan orang lain atau dengan teman yang kita kenal, kita tidak menegur. Ngaharewos di harapan batur atau berbisik-bisik di depan teman. Nah, yang seperti ini nggak baik ya, mengundang prasangka buruk. Lamun urang papanggi jeung babaturan, tangtu kudu negor. Ngangge kalimah anu merenah sareng basa nurutkeun paripolah anu hade, sangkan dipikaresep ku babaturan. Jadi kalau kita bertemu dengan orang lain atau teman, tentunya harus menegur, menggunakan kalimat yang baik, ikuti bahasa yang baik yang disenangi oleh orang lain. Ayeuna urang nitenan kabiasaan. Kabiasaan nyaeta gawena jalmi anu angger dipigawe berulang deui dina perkawis anu sami. Urang kudu boga kebiasaan anu alus jeung seueur mangpaat. Jadi kebiasaan itu adalah pekerjaan yang dikerjakan berulang-ulang, terus menerus. Kita harus punya kebiasaan yang baik dan juga banyak manfaat. Contohna olahraga mangrupakeun salah sahiji kebiasaan anu seueur mangpaat keur kasehatan raga urang. Contohnya olahraga merupakan salah satu kebiasaan yang banyak manfaatnya untuk kesehatan tubuh kita. Beberesih jeung bebenah merupakan kebiasaan sapopoe anu kudu digawean ku urang. Bersih-bersih dan bebenah merupakan kebiasaan sehari-hari yang harus kita lakukan. Contoh lain maca. Maca buku oge seueur mangpaatna. Lamun jadi kebiasaan, pikeun nambihan pangaweruh jeung wawasan. Membaca buku itu banyak manfaatnya. Kalau dibiasakan, maka pengetahuan dan wawasan kita juga bertambah. Atau tatanen. Tatanan oge seueur mangpaatna lamun dijadikan kegiatan sapopoe atawa karesepan. Nah, bercocok tanam ini juga banyak manfaatnya kalau dijadikan kegiatan sehari-hari ataupun hobi. Dahar kadaharan anu bergizi kudu jadi kebiasaan sapopoe. Makan makanan bergizi ini harus jadi kebiasaan sehari-hari ya. Selain kebiasaan yang bagus, ada juga kebiasaan yang gak bagus nih. Misalnya, dahar bari nontonan televisi dina pangsarean. Makan sambil menonton televisi di tempat tidur. Atawa ningali HP nepi ka larut peuting. Ningali HP bari dahar. Main game nepi ka teu aya waktos keur diajar. Seperti melihat HP sampai larut malam
atau melihat HP sambil makan, atau main game sampai nggak ada waktu loh buat belajar. Carang ibak sapopoe ngajadikeun awak kotor, ambung jeung geuringan. Jarang mandi itu bisa menjadikan badan kotor, bau, dan sering sakit-sakitan loh. Sekian dulu materi kita. Hatur nuhun sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.